Kana adus kana mandi basah arbaatun jadi aya opat damu dina patul korima aya genep jadi nulisna opat ahaduha huruju manihi awalan nu kahijina nu ngawajibkeun kana adus teh nyaeta keluar cai mani anu pertama keluar cai mani anu pertama jadi eta nu ngawajibkeun jadi lamun jalema can keluar cai mani berarti can boga hadas gede keluar sakali tah boga hadas gede boga hadas gede jadi eta nu ngawajibkeun mah keluar deui eta mah teu ngawajibkeun tah judul lagi jelema keur boga hadas gitu kecuali lamun geus adus gitu bijil deui ka arek eta mah terus orang itu sakali batal itu dua kali mah teu batal ya kan wudu teh ya itu sakali batal itu dua kali mah teu tadina bawa wudu tuluy hitut ya batal wuduna hitut dewe tah nu kadua kali mah teu batal kana sababna sabab teu boga wudu gitu kan tadina hadas gede ge sarua gitu nya hadas gede ge sarua jadi anu ngabatalkeun kana hadas gede teh nu ngawajibkeun adus teh adalah keluar cai mani nu pertama sabab tadina suci untuk boga hadas biji mani nu pertama jadi boga hadas keluar deui mah teh jadi hadas da manggeus boga hadas kan wa yurafu biahadi hawasihi kanyahoan eta teh mani jeung laina ku ciri-ciri anu tilu karena anu kaluar tina kubul teh salianti cai aya tilu nya kahiji cai mani kadua cai mazi katilu cai wadi ari cai mazi mah kaluarna lamun datang syahwat keluar cai mazi base ai cai wadi mah cai panyakit ya lamun digawe berat loba keluar kesang kurang minum biasana lamun tasbih teh sok keluar biru cai wadi eta mah mazi jeung wadi mah najis hukumna ari mani mah suci kecuali mani anjing babi eta mah najis salian teh eta mah mani mah suci ciri-cirina mani teh cenah aya tilu min talazujin bi hurujihi kahiji cirina mani teh di mana-mana kaluarna ngeunah ya sanajan ayana rupana getih ya. Dari mani teh meureun getih-getih keneh nya getih beureum bijilna teh sanajan rupana getih lamun karasana ngeunah eta mani al tadapukin atawa mancer muncrat gitu nya tanah kieu mah ngacir mani mah muncrat ieu mah ngeunah mantep tapi muncrat eta ge mani al raihin ajinin rotban ieu mah can ada ngarasa ngeunah henteu ada kersare teh muncrat teh henteu ada kersare teh nya kan ieu dina samping baseuh di ambuan teh bau adonan roti bau adonan roti cenah keur baseuna teh eta ge mani sing roti naon nya roti teh kan apa tadi disebutkan roti apa roti sari roti gitu tah bawa adonan roti cenah wabaya di baidin japan jeung nalika garing bau hanyir bobodasna endog gitu lamun keur garingna teh tah ieu teh anu tilu teh teu kudu kumpul cukup salah sahijina lamun aya salah saji anu tilu tadi berarti eta mani lamun eueuh pain pakidat hadil hawas
maka lamun eueuh salah sahiji ciri-ciri anu tilu tadi palagusla maka teu wajib adus da lain maneh di jengkolan akan jengkolnya sarua kan ya jengkolan ge bijilna kiro jengkolan kan nyeri ya teh naamnya kumaha lamun mangmang ieu teh mani apa lain ieu teh mani apa lain laos saka lamun jalma mangmang pisain dina perkara hudang sare teh di samping teh atau di calana teh nya aya tapakna ieu geus garing di ambuan teu bau tapi da ieu teh muncrat teuing teu da teh nyapan keur sare nganah teuing teh nya teuing atuh da sare poho gitu kan anu jelas ieu di samping atau di calana aya tapak baseuh ieu ragu ya ieu teh mani apa lain ahwa man amaniun wa al majiun ieu teh mani apa maji tahayyaro maka eta jalma ditita milih ya. Wala bitasahi sanajan ayeuna bijilna teh tenang ngaranna teh make syahwat ya. Pain saja lamanian lamun dijadikeun mani baik jadikeun mani waktu salah adus ya ieu ragu ieu teh mani apa maji mani meureun nya adus amajian atawa amaji meureun wago salahu ya kumbah we watawadoa jeung wudu lamun bijil maji mah karena ari maji mah pascaiki ngabatakeun kana wudu bari najis kita jadi lamun ragu-ragu mah kembali ke urang walaro amanian mujapipan pinawi sobihi lamun jalma ningali mani geus garing di samping lajimahul guslu wajib kudu mandi nya yakin lain ragu yakin ai hudang subuh teh nya hudang subuh teh langsung kacai we da kaborangan teman dia wudu salat sugan teh teu bijil mani ai geus barang teh di tempat teh di samping urut sare atau di calana urut sare aya geuningan ieu teh nya cai mani teh lajim mahul guslu eta jalma wajib kudu mandi terus salat subuhna wa yadatu kulli salatin tayakwana badahu jeung wajib kudu ngabalikan salat anu yakin salat teh sabada bijil mani bari encan mandi nya kudu dibalikan deui malam yatamil qaulun min ghairihi kitu ge lamun teu aya kemungkinan eta teh cai mani batur lamun aya kemungkinan cai mani batur mah teu kudu ieu teh aya mani di samping itu urut urang urut batur ieu teh tah mani urang apa mani batur sigana nu batur sare barang jeung batur tah lamun aya kemungkinan kitu mah teu kudu mandi cenah jeung teu kudu ngabarikan salat wasania ari anu kaduana tina arba'ah teh nyaeta duhul wasapatin asubna hasapah aya hasapah teh tapak nyundatan ngaranna hasapah eta tapak disundatan lalaki al qadriha min fakidiha puguy mah cenah wahasapahan nya wahasapahan huluan lamun wahasapahan huluan maka nu dihitung teh kira-kira we lamun dedeg model kitu ukuran model kitu hasapah batur bara senti 2 senti nya berarti anu manehna ge 2 senti lamun geus asup hasapah eta wajib kudu mandi walau kanat min zakarin maktuin sanajan ayana tina zakar anu putus anu dipotong zakar anu dipotong aya baheula pana aya disundatan teh budak teh dipangku ku bapana nya ya sundatan teh budak dipangku ku bapana ku bengkong bengkong mah ada ke sekolah di baheulana ge jalan waraya
salahan eta bengkong teh kalakan nyundatan bapana nu mangku akhirnya jadi kumata nya potong jakarna satu bulan aja ayeuna jakarna wes sapotong teh lamun geus asup kira-kira hasapa mah nya wajib mandi we abahimatin amayitin atawa ayeuna asupna hasapa teh kana hewan gitu nya amayitin atawa kanu geus maot jadi sanajan ayeuna hasapa teh asupna ka hewan atawa ka mayit maka eta tetep kudu mandi sanajan ka hewan parjan asup asapah kana parji ai parji mah umum ya artina parji teh bolong artina parji teh pan bolong dina doa surat yasin kan aya kan ya mufarejal hammi pari gitu pari teh artina bolongan gitu jalan keluar lamun dina kasusah mah pari teh dibere bolongan jadi parji itu artinya bolong nu mana kubulan atau duburon ya. Bolong berupa kubul atau kubul lawang hareup dubur lawang tukang wala libahimatin sanajan eta hasapate asupna kana parji hayawan kasamakatin seperti hasapate asupna kana parji lauk cai di laut kan sekali cerita duyung teh nya duyung teh meureun lauk cai lauk cai makan kabeh ge halal sanajan rupana duyung gitu kan sanajan rupana anjing sanajan rupana di laut teh penuh bahaya anjing laut kuda laut nya aya naon teh bulu babi kan ayanya laut bulu babi laut cai mah kabeh halal amayitin atawa sanajan ayeuna kana parji mayit ngan ari ka mayitna walayu adu gusluhu nya si mayit lamun mayit geus dipandian tuluy aya hasapah nu asup ka si mayit maka si mayitna teu kudu dipandian deui nah sababna din kita itaklifihi karena geus pegat kataklifna atawa kaparentahna ku agama gitu ya mayit mangista mayit lamun mayit geus dipandian geus diwuduan tuluy ngising teu kudu diwuduan deui sok aya kan mayit yang ngising kan sok hitut kan aya ya kan karena duburna kan molongo aya mayitna wasali suarinu katiluna tina arba'ah haidun netahen iya tegasna in kita saat tina head jadi nu ngawajibkeun kana mandi teh lain keur headna tapi saat tina haidna wa huwa damun yaruju min aksar hamil mar'ati fi awqatin mahsusatin ya ari hete jana getih nu kaluar tina tungtung rahim awewe dina waktu tertentu jadi aya waktuna ya wa qala sini tisu sinina qamariyatan pangsaeutikna pangsaeutik teh maksudna pangorana ngorana awewe mimiti haite nyata umur 8 tahun hijriyah jadi ngitungna hijriyah lain masehi ari hijriyah mah ya ngitung bulan berdasarkan perputaran bulan sebutna tahun komariah hijriyah
Ari Masehi mah ngitung bulan berdasarkan perputaran matahari. Karena Masehi. Jadi hari Masehi mah nuturkan karena mata poe. Kurang katingal ikan mata poe teh. Genep bulan belah kidul, genep bulan belah kaler kan. Telempung di belah wetan kan. Genep bulan ti wetan maju ka kidul, genep bulan ti wetan maju ka kaler gitu kan. Angke mah isuk-isuk teh labas di itu. Di belah kulon. Jadi lamun pirako cenah kiamat mata poe bijil di belakang teh pirako. Da aya lagi mata mah gitu kan muter. Ayeuna posisi ke belah mana? Belah kalernya. Mun isuk teh. Isuk di belakang terus ya baik deh kayak gitu. Jadi hari tahun Komariah mata tahun Hijriah mah perhitunganana leuwih cepet tinimbang bulan Masehi. Aya bulan Komariah mah tahun Hijriah panglilana 30 kadang-kadang 28. Ari Masehi mah kan loba nu 30 hiji. Loba nu 30 hiji. Jadi Masehi mah leuwih lila tinimbang Komariah. Tadi dia anu dihitung teh adalah tahun Hijriah nu jadi patokan. Jadi lamun budak ayeuna tahun Masehi mah karak 8 tahun ya kemungkinan Hijriah mah geus aya karena 8,5 gitu. Ayat tegasna istiqmaluha sampurnana umur 8 tahun. Jadi 8 tahun nincak ka 10. Eta geus mungkin budak head. 8 tahun nincak ka 10. Matak lamun budak umur 10 tahun kita sholat tidak digebog karena ya khawatir bising budak teh geus balik. Naam, indroat qabla tamamiha. Kumaha lamun ayeuna encan jejeg 8 tahun. 8 tahun teh can pas ya. Tapi geus aya getih teh Indonesia tata asara 8 tahun kurang 15 poe gitu we. Bahwa haidun eta dihukuman haid. Eta dihukuman haid. Lamun 8 tahun kurang 15 poe. Wa qalu yamun walalatun tang saeutikna kaluarga teh teh nyaeta sapoe sapeting. Sapoe sapeting teh maksudna 24 jam. Nya 24 jam teh henteu kudu hiji terus nya. Sabab henteu henteu sakabehna lancar. Aya nu hete kan 2 poe getih, 3 poe saat kan gitu kan. Sampai sapeting teh 24 jam. Nu 24 jam teh henteu dikudukeun tuluy-tuluy. Nya, sanajan pegat-pegat catetkeun we. Lamun ayeuna dina jangka waktu 15 poe setelah dijumlahkeun ternyata ya 24 jaman. Maka yakin eta teh getih di tanggal hiji nepikeun ka tanggal 15 Mahi 24 ngan sapeuna teh 2 jam urangnya. Tang poe ke 14 kali 15 mah ngan sajam ewang. Da penutupan meureun nyaatkeun tah. Pokona Mahi we 24 jam eta teh berarti getih. Eta lamun posisi kitu sholat entong eta menang 2 pilihan ya. Rek sholatnya mangga nomor sholat berarti bebersih lah nadus terus sholat karagi alikum bijadi getih orang aja nama sholat bising itu nungguan 15 poe menyamangga kan meren lamun ke setelah 15 poe dijumlahkeun jamna ternyata kurang 24 berarti teteh lain head maka lamun teu salat bayahnya kudu kodo. Bayahna kudu kodo.
eta lamun ayeuna orang rek salat cenah bising ieu teh lain head kasut dua rakaat teh lamun ternyata eta head henteu sabab urang teh nyaho kita menang dua pilihan tuh rek salat mangga rek teu mah kalau mereka salat setiap rek salat layana kudu adus wa aksarum sata sarayoman ari lobana head eta 15 poe 15 peting jadi head mah nya head mah 15 poe 15 peting panglilana jadi lamun head kudu dihitung mana gitu bisina gitu imah geus 16 poe biji kana getih berarti eta lain head karena teh getih istihadoh karena getih teh aya tilu aya getih head getih nifas jeung getih istihadoh aya getih istihadoh mah getih nu kaluar lain dina waktu head jeung lain dina waktu nifas nu mata kudu nyaho nya pang saeutikna waktu head panglilana waktu teh kudu nyaho lamun ayeuna ieu geus 16 poe kaluar kana getih yakin eta teh ngaranna getih istihadoh aya getih istihadoh mah bari jeung getihan oge wajib kudu salat geus 16 poe biji kaya getih mandi geus adus salat biasa aya kan getih anak kajen da eta mah getih panyakit ya temun aya tata cara nanya salat jelema nu istihadoh di antarana ya kudu make pembalut gitu ya salat termasuk kata mah daimul hadas jelema nu langgeng hadas istihadoh mah kos jelema nu beser ka boleh turin jadi lilana head teh 15 poe 15 peting seperti waktu paling saeutik suci baina haidotani antara dua head lamun head kahiji jeung kadua eta jarakna teh 15 poe paling tereh ieu mah cenah can 15 poe geus bisa digetih eta lain head ngaranna istihadoh jadi waktu head panglilana 15 poe waktu suci antara head kahiji jeung kadua oge 15 poe jadi lamun aya kaluar getih lain dina waktu ditangtukeun maka eta teh ngaranna getih istihadoh wa yarumu bi ma yarumu bi jinabah yang haram ku sababayana haid nyaeta sakur-sakur anu haram di jalma nu junub gitu. Paharaman di jalma nu junub eta oge haram di jalma nu haid. Nah, paharaman nu junub teh geus kaliwatkan nya. Haram maca Quran. Kalawan niat maca Quran, haram mawa Quran, haram nyabak Quran jeung haram nanti sholat, haram dinon, tawaf, haram sholat, haram tawaf, haram nyabak Quran, haram maca Quran, haram mawa Quran. Eta nuju nu bae genep paharamana. Lamun nu teu boga wudu mah ya opat kan haram salat, haram tawaf, haram mawa Quran, haram nyabak Quran nu teu boga wudu. Ari nu junub mah ada segede ku sabab biji mani atawa ku sabab jima haramna genep. Haram salat, haram tawaf, haram mawa Quran, haram nyabak Quran, haram tadi teh haram maca Quran jeung haram cicing di masjid tanu junub. Tapaharaman keur jalma nu junub oge haram keur jalma anu bahkan head mah aya tambahna wa mubasyaratu ma baina suratihi anu head mah oge nu katujuna haram antal kulit antara bujal waruk batiha jeung dengkulna. Jadi antara bujal jeung dengkul eta haram dicabak ku salaki.
haram dialap suka bahasana lamun dina kitab sajen ieu mah bahasana mubasyarah haram dicabak kumaha lamun ditempo mah teu dicabak teu meunang wakila la yarumu tapi cek hiji kaul mah teu haram ieu cenah teu dicabak mah tibang dicabak antara bujajang dengkul mah werwati asal ulah dijima gitu bang dicabak mah teu asal ulah dijima we tahwah taro Nawawi i pendapat kieu teh dipilih ku Imam Nawawi artina naon artina Imam Nawawi oge ngahukuman teu naon dicabak teu naon antara kulit antara boja jeung dengkul awe nu head asal ulah dijima wungkul tahqiq dina kitab tahqiq ieu Syekh Nawawi leuh habar Muslim berdasarkan hadis Imam Muslim isna'u pek migawe aranjeun kula syai'in kana sakur-sakur perkara ila nikah kecuali jima gitu. Karena naon caranya satu jima doang. Wa idza qatu adamu ajeng di mana-mana geus saat getih si awewe halalah qabla gusli somun maka halal kereta awewe sanajan meme adus migawe puasa lima saat hete jana jam 4 meme sahur jam 4 teh geus saat lamun mandi heula urang mah kapikiran sahur cenah ya sahur heula cenah jam mandi merek salat subuh we eta meunang lamun karena puasa mah lawat temenang dijima samemeh mandi mah gitu nya temenang dijima samemeh mandi mah jadi lamun puasa mah boga hadas gede kan teu naon teu batal ieu nya puasa mah boga hadas gede teu batal lamun aya geus saat getih dijima memeh mandi teu meunang ulah kieu gas madina sakalian weh tak ulah kata teh semenang tahun sabab tak sabab didinya ngaran aya kene najis itu semenang kata teh ngawaris karena bororok puluh budak lamun jadi budak dan budak sok bororok puluh hilapan lima basal al alama Jalusuyuti beda deh jeung pendapat jeung pembahasanana Imam Jalaluddin As-Suyuti ngaranna ge pikirnya pikir masuk aya anu beda pendapat ya. Dan lamun keur fatwa mah dipake teh pendapat anu leuwih kuat anu mutamad. Ai keur pake sorangan teh naon. Doaib oge. Aya doaib mah cukup persorangan ulah diembarkeun itu. Sebab kalau diembarkeun jadi meresahkan gitu. Karena sabab zaman media sosial jadi akhirnya mah sok sering enak perdebatan teh karena anu mutamad jeung nu doib teh ditimbulkeun gitu diumumkeun ke umum gitu. Jadi ricuh tah cek ieu mah kitu cek mah kitu gitu. Ai pikir mah ada hasil ijtihad para ulama. Jadi lamun beda hasilna nya wajar gitu. Warabiuha nipasun wallahu a'lam.